ulah ngaremehkeun kesang salaki. Sabab urang mah teu apal kumaha hesena neangan nafkah keur nu jadi anak pamajikanana. Harta banda bisa disiar, tapi rasanya hese dipimilikna. Tong nyiakeun jalma anu tulus, ikhlas mikanya ka urang. Cantang tu isuk pageto teh bisa panggih deui jeung jinisna. Anjeunna salaki urang anu kedah dihormat. Dek damel atawa henteu damel ge, anjeunna tetep salaki urang. Dek berilmu atanapi henteu berilmu ge, anjeunna teh tetep imam urang. Romantis atanapi acuh, anjeunna bapakna barudak urang. Ramah atawa galak, anjeunna teh tetep nyiarkeun katuangan kanggo keluarga urang. Ieu mah lain ngeunaan, naha anjeun pamajikan kudu nurut jeung hormat ka salaki anjeun. Tapi ngeunaan anu marentahkeunana kudu nurut ka salaki. Saha nyaeta Gusti Allah anu Maha Suci. Sabaraha kali anjeun ngangkat sora anjeun di payeunun salaki. Sabaraha kali anjeun ngarenghik jungkeun itu ieu anu matak berat kana mastaka jeung pikiran salaki. Sabaraha kali anjeun teu ngahargaan kana pamadeganana. Sabaraha kali anjeun nyarioskeun kagorengan tentang salaki anjeun. Hayu para istri, anjeunna teh salaki urang. Syukuran kana kahadean salaki urang. Saacan Allah nyandak eta ti urang, saencan telat. Lamun urang taat ka salaki urang, mangka Allah ngajanjikeun surga pikeun urang, sangkan urang teh teu rugi. Sanajan urang boga salaki anu watekna goreng jeung kurang ajar, nu penting mah taat ka salaki urang. Mumpung tarekat masih keneh bener, sabar karena akhlak salaki, tapi karena Allah. Da bakal aya fase di mana jalma anu sabar bakal muak, jalma anu peduli bakal jadi jalma anu bodoh amat, jalma anu satia bakal ingkah lamun kasabaran jeung penghasilan sarta kasatiaanana teu dihargaan. Da sarewel-rewelna salaki atawa pamajikan kudu disyukuran sabab masih keneh hirup babarengan. Mangpaatkeun ieu waktu pikeun silih simbeuh ku kadeudeuh, silih sebor ku kasono, silih siram ku kanyaah ku sacara agama. Sabab teu apal boa isuk atawa pageto pasangan hirup urang ninggalkeun atawa urang anu ninggalkeun manehna.